Aduh, ieu kahirupan ripuh ningan jadi tani mah Kan sekali sewang meni ayo serangan. katripuh wae. Rek kipasan. Awak kat begeng kieu ku tani mah ngan di kilo dengan sabaraha ngan 80 kilo. Aduh, kumahanya rek melak naonnya itu. Melak cangkeng mending oge. Ngaran teh capek mah. Mah, Naon atuh? ari mah kunaon ngahulang wae. Heuh nya ieu hulang-hulang teh. Meni mikiran ekonomi zaman ayeuna meni lalieur. Lieur mah muntang we atuh kana tihang listrik. Heuh nya teh tihangna eueuh. Mah, Naon? ayah rek nanya ayeuna. Sok nanya naon? Cek mama. Pang capek-capekna hirup naon cek mama. Asa capek mah diudag-udag ku pangabutuh zaman ayeuna mah. Panguputuh naon. Pangabutuh zaman ayeuna komo minyak mahal, endog mahal, sagala marahal. Meni capek mikiranna oge. Naiknya Heeh. ayah mungkul can naik teh. Ieu mah kada naik wae. Tah ayeuna Naon? kira-kira cek ayah lamun non pang capek-capekna hirup naon tah cek si ayah ieu. Cek si ayah mah capek hirup teh. Paling diudag-udag kubang emok. Kubang sila. Terus Ku tatangga ditagi ka warung. kuning. Tukang roti. Ayah teh sarua capek, ayah teh diudag-udag hutang. Mama oge capek diudag-udag ku pangabutuh zaman kiwari mah. Sarua. Capek kene urang hirup mah. Nah, capek. Kudu gelo tuh. Oh, sia ngahulian babanyakan urang sok. Alah sia itu nu gelo hayu sia. Oi. Ho! Sia hayang digebok sia ngahulian babanyakan urang ya oi. Ayo sia. Aduh si ayah kemana nya di teangan teh. Alah itu gelingan keur naonnya. Jika Pak Ustad dampar gitu. Aing mah. Ieu kakak beureum di dieu. Ayah. Ayah, si ayah kakak tibrak ieu. Aduh. Pingsan gitu moal. Alah. Kunali aduh kunaon kacugak itu. Boa-boa kacugak nepi ka pingsan ieu mah. Alah kudu neangan heula batur ieu mah ieu. Minta heula tulung. Aduh. Tugan aya batur tulung. Tulung. Aduh, ieu sahanya nu kolongan ieu. Aduh, si ayah kunaon sepuna aduh, tulung. Tulung. Aduh, ieu. Eta sok kusur tah itu itu. Hayu atuh lain kusur kok. Kuduaan atuh da barat. Yo. Tulung. Aduh. Saha kita tulung? Mananya euy? Mananya? Berarti lain naon hayu urang teh angkat tuh. Ayo. Tulung. Aduh, tulung. Tulungan. Aya naon? Asa kora ruas. Itu si ayah kunaon pang nempokeun. Kunaonnya? Besok pang nempokeun buru itu. Pingsan teh naon teh. Oh, saha tinggal di hidung gitu. Pak pisah sukuna teh. Besok mau tempo itu. Oh. Kunaonnya kacugak kunaon teh. Kacugak ini mah kacugak ieu mah da hideung kieu ning itu. Nya cabut bintang euy. Lamot-lamot mah. Cabutnya. Asaan lamotnya. Ati kotok ieu mah. Butuh duit budak ngadat jajan teman budak suka duit teh dipinjam ke baturan dikasih itu kan aya. Yus. Ada bro. Naon? Pinjam duit di 100. Kurang. Jajak ieu budak ngadat yang jajan. Pinjam sabaraha? 100 we da mana tukang ngalicin. Di duluan tukang ngalicin. Mun gede gajihna. Pinjam 100 ya urang lah. Ayeuna mah kitu urang kan pegawai tukang ngalicin. Boga di mana tuh? Ayeuna mah kieu tuh. Urang kadunungan yuk. Bakal mere moal. Pokona mah kadunungan heula. Ayo tuh. Sugana atuh. Ayo tuh. Ayo. Dunungan ka mana? Ditang motong teh motong naon cenah teh dunungan teh. Ditang motong bari teu mere contoh teh mere naon.
Yang mau di kamar lu mana sih kopok teh ah. Aing lari gua ke polisi mah coba pegawai cadaratan geus kamu cari buru-buru. Ka mananya euy? Nya pegawai ka mana ye? Datang-datang we kieu. Tah motong teu puguh di luar di rumah teh. Bunting mah dia bunting we. Ah, enggak bunting oke ah. Nah asa jarempling kamarana iteh pagawe teh. Aduh, kamarana itehnya pagawe teh. Teu balik pisan. Bieu tukang potong aya kadengena mah. Tapi eueuh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pagawe kamarana can daratang nih. Tebaralik pisan ari kana kasbona kira hayang cepet di kasbon teh tapi gawe can daratan tebaralik pisan ieu tukang potong di ka mana dinya. Aduh, kasbon lah kadunungan sugan begaeun. Ayo tuh. Tuh belah ditu. Ayo. Assalamualaikum. Bos. Bos. Masih bos teh. Si bos mana? Iya si Bos. bos makarik daratan. Ah, iya si bos teh. Salam. Siga jalan dia bos teh. Di marana ieu teh? Ah biasa we. Diukra. Sok siap lah. Dibalik pisan. Teu ningali gawean loba. Kumaha? Iya, karek datang atuh ti mana heula. Tukang potong eueuh di. Jadi kieu bos. Lain Naon? panggil jeung si Mang ieu teh. Naon aya naon? Cenah mah deuki nyem duit, Nyem duit? kasbon. Kumaha tah? Nah, si laing teu ningali pisan. Usum kieu kasbon, tingali ieu gawean loba keneh. Arek kasbon kumaha atuh? Ieu can bisa setor. Sok rek kumaha? Jadi bos, hapunten we masa tanya. Naon tah? Heuh, itu kan bade kasbon, hapunten we kapepet pisan bos ieu mah. Pasihan atuh sa 2000-7000 mah. Oh, gitu. Butuh maraneh teh. Heeh, sok. Ku di dieu dibere lah ari sakitu mah. Dagoannya kuring rek ka ditu lah. Nyokot teh duitna nya. Tuh, cukurang oge dibere ku si bos mah. Heuh syukur alhamdulillah atuh. Heuh, kudu kikian teh ka si bos mah matak oge. Bagernya. Ayeun bagi deui atuh kumaha. Yos. Duluan katipu. Katipu naon kita emang nih? Dari kebugan. Udah kayak ngomong. Alah si Hero. Oh, paingan kapanggih ada mereka ripu menjelema ieu teh yeuh. Ah, ku aing mertejakeun gerak. Cicing ulah joget wae atuh bisa joget ah. Terus masih ka mana? Duh, di mana nya dompet teh? Nuna duit teh poho deui nya di mana ieu teh? Oh, iya ningan. Aya Ya, ya. kernaun. Iya, apa nengan duit yang baru dah itu. Alah, montong dianggap teh balik naripu Rek eta mah. kasbon, hah? Dek naripu eta mah, lain Nipu. dek nipu eta mah. Nipu kumaha? Da, bieu ge ngadenge teh senang. Lain kerjaan budakna, kerjaan udud manehna. Astagfirullahaladzim. Oh, ari kitu mah atuh geus kieu. Ku aya rek ditipu deui. Tipu bodoh deui. Kumaha carana? Heuh, lah kumaha ayah we lah gitu. Besok atuh aya kitu mah. Heeh. Mangga dek kaca ieu lah eta mah. Heeh. Besok Dasar aduh barudak eta. Tingali we geura ieu. Rek nipu ka dunungan mah. Mana ya? Barudak. Ye, duit teh. Ayahnya. Mang gede-gede bos. Nah. Nya. Noh, Ya. Nyik, aya nama. gede-gede. Nyik. Ayo atuh. Hari perlu manjang budak. Nya. Bakal menang badak. Badak ieu mah asli. Kalah nuran buka. Anda kurang beruntung. Naon anjing nu Anda kieu? kurang beruntung. Anjing mana empuk. Ketipu, malik tipu. Ah, ketipu di dinya mah cik.
Astagfirullah sarwana. gadag mumu ini aduh sarwana kumahanya balik ya yuk